mana deui anu syahid nu syahid teh nu ragag di luhur tangkal brek ka handap nyeri ka deuleurna syahid nu kabeuleuh nyeri ka deuleurna nyadakeun seuseurian ku ari ya Allah ya Rabb nikmat cak cenah mun nyaraho kageunahannya status syahid urang pasti nama ngadoa ka Allah hayang amat kabeuleuh hayang amat dicaci hayang amat disiksa di medan laga dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah syahid awewe ngalahir kemudian aya kesulitan maut ku sebab ngalahirkeun syahid lobalah status syahid pandia dibungkus disolateun dibawa ka kuburan nu ngiringkeunana tilu macem yatsba'ul mayyita salasa ngiringkeun mayit ka kuburan tilu macem ahluhu wa maluhu wa amaluhu dulur-dulurna marilu jeung tatangga-tatanggana ka kuburan hartana ge mun jauh kuburanana dibawa ka mobil begitu datang ka kuburan asupkeun ka jero dibuka beungeut urang buka tempelkeun cenah pipina ka taneuh tempelkeun talina kumpulkeun jang Haji Pendi jang nalian karung moal aku datang ka kiamat kumpulkeun di jero ulah aya anu kaliwat anu tatadina eta mayit teh komandan mungkin di korem mungkin di kodim mungkin saluhureun kodim naon mangaji wah bodoh WC kan lamun polisi polsek polres pol masya Allah geus tere paeh teh nyaho kene bae di dunia waktu hirup anak buah siap dan dilaksanakan dan oke dan paeh buka bangetna teh nyaho eta komandan balok 1 balok 2 12 balok asupkeun buka pipina ya Karim teh nyahoeun kuburan mah ieu teh komandan sah nu baheula abri kueri TMI baheula akur polisi jeung abri angkatan bersenjata kuari terpisah komandan polisi mimiti polsek polres datang ka luhur ae kubur buka tempelkeun ka taneuh wih cenah ieu mah komandan tidak tahu komandan buka masya Allah periwit asupkeun dek meriwitan malaikat jana Gusti Allah lagu ya Allah masya Allah ieu teh pengurus negara tim mimiti lurah camat bupati gubernur RI 1 paehnyana kubur buka pipina tempelkeun wih cenah ieu mah bupati tinggal bupati hayang nyawa bodem habak cenah ieu mah presiden komo presiden gede bodemna teu nyaho saha paeh mah kitu bae ya Allah ya Karim lamun penggede bae paeh model kos kitu atuh kumaha ieu atuh RT lain RW lain geus maning kubur hirup-hirup
RT Kiai nukuari di mama-mama di buya-buya ya Karim nukuari di mama-mama di buya-buya pae bawa ku muridna ka kuburan kiblatkan buka pipina kena ngahiji murid nu kamari ngahormat ka kiaina ka mama ka buya saat eta nyana nu nincakan buya nyana nu nincakan kiai nu kamari bapak ku anak ditincakan kuburan anak nu kamari di komandan tah ieu polisi hiji masuk ya depan ya dok mangga alhamdulillah kecuali Pak Masya Allah Karim artis Ola Ramlan mana mah teh jauh orang Ramlan teh ngaji ke Cilongok ya Allah aju ngaji nah yang di kamar bae di sial artis tugas gaji ke Cilongok Ola Ramlan kemudian ini nama lain ya si Gusman seperti naon ya si Gusman kemudian jadi orang Bandung geus buku eti gos endang balad eti gos wah artis lo Bandung ngaraji ka Cilongok ngan ngahaja kukula teu meunang keluar atuh si ieu bahaya artis di jero we guys loba artis segala raji ya Allah ya Rabb nyana nanyakeun cenah aya sih ieu tuh naon hubunganna jeung sia atuh nyana nyana sia mah sia ka ditu nyana mah pan haju hayang dipoto bareng pan waduh emang geus kolot ge nyong-nyong diamankeun gugula bangsa artis ulah geus kabar bae nah setenar Ibu Heti Kosendang, Ola Ramlan, Yesi Gusman, dan sederetan artis anu lain. Pae, asupkeun ka kuburan, buka, nukuari dipoles, cek Ibu Heti moles sampai gitu teu mah sajam. Ibu Heti bebeja ka kula, tukang polesna anakna. Ola Ramlan mun geus dipoles 2 jam. Wow, jada mah rapi. Eta lamun ngaji ka Cilongok dayangna be 4 dayangna 4 anu nuduhkeun jalan nu niupan jalan kula nyaho ka artis teh ngaraji ka ditu nu mantak ngaraji naon nyana horeng sok santunan yatim piatu ngondang kula ka ditu nya sok yatim santunan fakir miskin mun kula daek diondang ka ditu jadi boga kegiatan cek kula siap bae asal nyana daek dikawin ku kula sia telaku ge ya Allah ya Rabb orenganan artis teh loba kegiatan lamun kula daek diondang ku artis-artis aja ambalaya loba nganten teh cek kula teh kula wakil mau enggak saya wakilin sama siapa Bapak Haji Pendi yo enggak mau sampai kiamat saya enggak mau cenah nah ieu keur carita kajeun teh kahirupan nyana emang nyana mah kahirupanna kos kitu deuk kiih bae dianteur ka jero eta si kumaha di jerona masa kieu diantar ka jero aju sia yang nganter ye aduh payah ya mah giliran artis BKW saya yang nganter ya Allah kumaha geus payahna banyak nah lamun tadi abri paeh kubur komandan ge kubur mun ieu polisi paeh kubur ieu kiai paeh mama buya kubur
Ieu mah negarawan, bupati, gubernur, presiden, kubur. Masya Allah, buka ieu na. Kuari orang beda-beda pakaian, kiai make jubah, polisi make pakaian kebesaran polisi, besi pahili jeung masyarakat. Abri make pakaian kebesaran bagus, besi pahili. Atuh bang, anu make baju ieu bagus itu lain ieu make baju kos kieu. Nandakeun nyana bahwa nyana setengah kiai setengah pedagang. Kuari beda-beda pakaian anak. Isuk akur. Pakaian anak akur nu dikaput. Gunting. Ieu mah jang komandan kajen. Jang komandan ge gunting bae, teu kudu dikaput. Teu kudu. Ieu mah jang buya sarua bae. Ieu mah jang Kapolri. Ya, komo Kapolri. Hiji be. Cenah ieu mah artis ya, komo artis. Cenah ieu mah jang masyarakat urang Talaga, komo urang Talaga geus teu kudu make bungkus-bungkus. Dibungkus da akur. Henteu nyaho eta balok 1 bintang 1. Mungkin eta teh bintang 3, mungkin bintang 7 kelenger sia. Nah sahabat ya Karim bungkus na akur bae Masya Allah. Naon nu dibanggakeun hirup urang kuari jenderal, kapten, letnan, apakah buya, kiai, mama, apakah ieu teh artis tenar kelas nasional atau dunia, apakah ieu orang kaya, tetep bae nu dibanggakeun paeh bungkus akur. Ya Allah ya Rabb, ketika dibawa ke masjid disolat, usalli ala hadhil janazah, usalli ala hadzal mayit, Allah ngadeng eta urang di jero. Sebab ketika urang di pandian haju dibungkus lapisan kahiji, lapisan kedua, ketika lapisan katilu roh urang nu neuleukeun di luhur lawang asup ka dinya, set dibungkus ku lapisan katilu. Cak amil nu kencang, set cenah mah Haji Pendi, komo Haji Pendi nu kencang, besi hudang deui. Ya Allah ya Rabb, si ieu teh si kaya, si ieu teh kapten, ieu teh jenderal, ieu teh letnan, ieu teh artis, ieu teh aktor, ieu teh kiai, ieu teh ustad, ieu masyarakat teu nyaho pocongkeun aya di jero. Ketika disolateun dipanggul urang aya ngadenge, disolateun ngadenge, roh urang aya di dinya ngan tengah hiji. Bawa ke kuburan dibawa. Ngajerit urang di dinya, aduh aing bakal ditaringgalkeun. Bawa ke kuburan. Nu bagus nguburkeun teh ti arah kidul. Set. Lantaran urang geus terbiasa ti hareup, oh masalah. Sebab urang teu biasa ti arah kidul teh ngagulusur kitu set sirah heula. Tah, kuari mah urang sok biasa dihareup sebab ditampa ku kabehan. Mun ngagulusur gitu pernah terjadi. Cek kula dihareup bae jam maitna gede. Entu cek kiai teh kudu di kidul bae. Kulantarannya nama kiai ne kolot, geus kajeut. Teu katahan kudu dihandap. Atuh borosot bae ka ditu. Sak aing ge. Eta kiai kolot isinin geus ka kula. Ayo sia, cek kula ge dihareup. Maksudna maitna gede moal katahan. Atuh pan gede digolosor isunah cek jana teh tina kitabna ge. Atuh aing ge maca kitab cak hate tapi. Manya urang debat di luhur kuburan. Ayo geus antepkeun sebab pengalaman kula waktu nguburkeun di Rimpak. Mayitna gede. Teu katahan. Ah untung harita katahan sirahan. Ieu mah was moal katahan cak aing ge. Kula geus kieu bae asanai. Nyana nu ngahareupan. Tu kidul ka dieu. Teu katahan nu dihandap anakna pan kuru.
Ayo sia ya, terus rot ka handap. Tuh Kiai, isieun ya sedekah kula. Heulah cenah mangke mah kumaha Kiai we ka kula. Ye. Makana ukur atuh jeung kanyaho. Aya deui nguburkeun harita kudu dibelah dieu bae di kidul sedengkeun pager. Da belah dina pager cek ulah lah di hareup bae Kiai, jaya pager teu bisa cek cenah. Pager ge maning pagerna bae cenah ieu urang ngalah sunahna. Ieu atuh rusak ieu pager. Eta nguburkeun di ditu di pasir, lain pasir belah deket pasir kan antara. Deket pasir teh tah hiji deui tah negara Rurahyono teh naon? Bunder. Ih, semua bodoh. Nyawa nu dihareup heran aing mah. Di bunder cek ulah teh dihareup bae sebab ieu pager cak Kiai do kolot di dieu bae cenah Kiai kajen pagerna ka dinya beuh mangga ding tangkal kadongdong baheula teh. Cabut ku sia Kiai gitu teh. Kulantaran kula bala nemah bae mangga bae. Bener bae mait tidinya tatoel ku pager mangka ding pagerna kawat baheula teh atuh soek. Nah cek ulah Kiai bogan Kiai nu nitah pangaputkeun tah. Atuh Kiai teh macam-macam aja kula mah babarina bae sih babarina bae kumaha. Nah iyalah pengalaman nguburkeun afdol nama memang ti dieu ngan di dieu bae mun maitna kuru boleh. Mun maitna bangsa model kos kieu mah sanajan kuru kan dosana gede, berat. Moal katahan. Aduh di dieu. Kadenge teh kurang. Ya Allah ya Rabbi terus asupkeun ka jero kadenge. Masya Allah, urang bakal seperti itu. Urang bakal seperti itu. Asupkeun kiblatkeun. Buka heula urang adenge urang aya di dinya. Masya Allah kan. Terus ditempelkeun gelungna teu berdaya urang. Langsung digelungan tas dibacaan inna anzalna. Mun nguburkeun gelungna bacaan inna anzalnahu fi lailatil sampai selesai hiji gelung 7. Sedengkeun engke bakal ditanya gelung teh cak riwayat bakal hudang gegeluna ta eta teh bakal hudang ngajawab. Masya Allah teh eta paedahna gede paedahna inna anzalna. Terus ditatabankeun hiji 2 3 apa bagi poek enggak jerit pak beres tok samak ayo buru di sorangan di jero. Masya Allah sorangan di jero langsung beres talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Cek Imam Subki begitu nunalkin datang kadinya hudang mayit jero nyekel tadi oh maot aing pae kadenge urangna di jero kubur nunalkin di luhur padahal geus kahalangan ku tanah beda alam nyana alam barzah urang alam mulki alam dunia tapi ketika nunalkin kadenge ku urang dinya lamun teu percaya paeh ge paeh ku kula ditalkin ge talah kahebatan alam barzah mah kan di laut di darat di kubur alam katutupan ngaranna alam barzah mungkin kuburan teh di beteng buaya di beteng maung di beteng orai di handap di laut dan lain sebagainya alam barzah tah nyana ngadengekeun ya Haji Supendi nyana kikia kulan
Uzkurilah alladzi kharaja alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyana nyekelan ieu oh aing teh pae ngadengekeun memait di jero. Annal mauta haqqu wa annal qabra haqqu wa anna na'imahu haqqu wa anna azabahu haqqun. Teu bisa urang bahasa Arab sebab teu pernah sakola teu pernah masantren. Nu nalkin bahasa Arab urang ngarti di jero. Bahasa Arab jadi ngarti ngadengekeun. Wa anna su'ala munkari wa nakirin bihi haqq. Al-ana fi outbaqis sara wa baina asyakiril mauta. Wa idza ja'akal malakanil muwakkalan, di mana datang dua malaikat. Wa huma munkar wa nakir, ngaranna munkar nakir, fala yufzi'aka wala yurhibak. Ulah kaget, ulah sieun. Fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Malaikat munkar nakir teh sarua dadamelan Allah, makhluk Allah. Urang dibere beja, tenang kan? Ya Allah, ya Rabbi, mun Muhammadiyah ngaulahkeun talqin kaje. Persib ngaulahkeun talqin. Persis. Oh, Persis. Aing teu meunang salah. Ya Allah. Oh, masalahnya urang mah berkeyakinan talqin kan. Nyana mah cenah teu percaya, atuh lulus kaji. Tuh masalah. Urang mah pokona mah nu boga kayakinan bae. Lamun di bejaan kos kitu urang jadi ngeunaheun kan urang tambah yakin. Dah wa idza sa'alakal malakan man rabbuka wa man nabiyuka sampai selesai dibejaan kan ku urang Allahu Rabbi wa Muhammad sampai selesai kan aya di hati urang oh beres talqin balik bener bae jol teh malaikat ngan memeh malaikat munkar nakir teh aya malaikat amal rame horeng di jero kuburan anu tadi dicaritakeun kuburan teh sepi kuburan teh poek ternyata horeng rame di kuburan teh caang ya Allah kadareulean ari ieu saha ieu kasep amat oh kula salat 5 waktu masyaallah kasep amat ya Allah ya hari ieu saha nu kasepna leuwih tibatan biasa abdi tahajud jak ieu karib hari ieu abdi duha ai ieu abdi mah jariyah ka masjid masyaallah karib hari ieu sa abdi maca shalawat di hiji naon kareng ngadaratan di jero kubur urang tenang masyaallah pas aji pengen di maot hari ieu sa nu hideung amat ieu bohong ya Allah ya. Hari iya menipu dagang karung cenah dek dibere nu bagus dibere nu dodep. Araya kabeh. Gusti Allah. Ternyata horenganan sakumaha tadi. Yatsba'ul mayyit salasa ahluhu ahli nama balik ka imah. Wa maluhu harta balik ka imah. Ternyata nu milu ka jero kubur wa amaluhu amal urang asup ka jero kubur milu jeung urang ti mimiti harita datang ka ba'ats datang ka masyar timbang amal ngejebat di jembatan Shiratal Mustaqim amal nu eta milu bae terus Gusti lamun hayang boga batur nu baragus jang di jero kubur saat urang nyorangan secara zahir kuari salat urang jadikeun babaturan urang di jero kubur tahajud urang jadikeun babaturan urang di jero kubur sedekah urang jadikeun babaturan di jero kubur duha urang ngaji urang babantu urang kadulur ka tatangga bakal ngawujud jadi makhluk bakal ngabaturan urang indah di jero kubur teh cek Imam Ghazali ternyata rame horeng dibaturan ku abal amal bagus urang lamun nu bagus lamun nu jore sia saha kayak saha jore amat balak genep teh ya Allah ya Rabbi anas geunah sabarahan teh untung teh di jero kubur ngabaturan urang sia kita tuh ka ditu aing sieun ka malaikat teu bisa
sebab kula sok dikekerek bae ku ente pan bau ditundun di luhur lamari mah gading balak genep ya Allah sia ieu saya bau amat kula catur ya Allah mah gading polisi marahin catur bae eta hayu sia babaturan di jero kubur nu balak genep nu catur geus pugu ai saya ye si cak Haji Pendi ieu mah saya bangun ieu mah jore amat sih cak urang dia mah lain jore joben di mah di saya ye sok ngana sok di aku bae saha heula saha sia nya jorenya bau apan Mang Haji teh keur malam minggu nyedakeun si Mbak anu susuna dicadi ojol jeung baso teh tah ieu lah araraya kabeh di jero kubur Masya Allah Karim bayangkan kurang jang diri urang mun aing paeh batur urang bakal nu ka rumaha ieu bayangkeun sedengkeun maot mah teu nyaho cara ieu nu ku urang kuarikeun di matang puluhan jegur secara zahir mah secara zahir nyeri secara batin mah syahid jelema anu perang tertembak di medan laga li'ilai kalimatillah kadeleuna kurang dicacag tembak tojos pedang roh nama keraya di sorga ngaluhurkeun agama Allah ngeunaheun seungit bakalna di akhirat kabita kabeh jelema aya teh seungit amat saha ieu lah mujahid fisabilillah anu rohna pake ngaluhurkeun agama Allah cek jelema kabita amat hayang amat cek kena kos karari itu mal bisa ngeusan kuari mah alamna ge alam akhirat kuari nyeri kuari kadeuleuhina dicacag Sidina Hamzah mah Sidina Hamzah dicacag-cacag panggulana di akhirat bendera dicekel ku Sidina Hamzah nu urang lamun ke Mekah di Uhud didinya kan urang zarah assalamualaikum ya ahla Uhud Sidina Hamzah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bendera mujahid fisabilillah serahkeun ka Sidina Hamzah mamang Kangjeng Masya Allah lamun kuari urang berjuang ngaluhurkeun agama Allah tertembak terpanah kemudian atuh ayeuna mah kitu dibeuleuh dan lain sebagainya kuari mah macam-macam di akhiratna deuleu bendera Sidina Hamzah Masya Allah tah nyeri mana deui anu syahid nu syahid teh nu ragag di luhur tangkal brek ka handap nyeri ka deuleuh syahid asal iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ulah si siang-siang maling sayang syahid teh budak cenah kunaon tabrakan nya nasi encek banyak encek syahid said tah mah nu kabeuleuh nyeri ka deuleuhna nyadakeun seuseurian ku ari ya Allah ya Rabb nikmat cek cenah mun nyaraho kageunahannya na status syahid urang pasti nama ngadoa ka Allah hayang amat kabeuleuh hayang amat dicaci hayang amat disiksa di medan laga dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah syahid awewe ngalahir kemudian aya kesulitan maut ku sebab ngalahirkeun syahid lobalah status syahid anu di akhirat bakal pangheulana ka sorga nu ti kelegep anu tabrakan asalnya nana iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam loba nah nu mandak begitu kula diberi informasi aya nu kabeuleuh saha masyaallah oh masalah geus aya ti qodona syahid kula nikmat secara zahir menyeri secara batin masya sengit lamun urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah kaembeu bakalna kula ngambeus sengit teh hiji di makom Siti Khadijah sengit luar biasa eta ge teu ngahaja jamaah do rombongan kula aya nu maot dibawa ka haram dikubur kemudian diuntit ku mobil ternyata teu kalacak wallahu alam di mana kuburanna lewat makla asup kadinya zarah ka Siti Khadijah anehna ye aneh saat eta teh askar-askar nu biasa galak teh jauh teu kadeuleuan ya urang teu nanya teu naon nu biasa nu haram haji urang macana nu haram haji ieu mah teu aman bae horeng meureudeuk dipanggihkeun jeung seungitna Siti Khadijah
takaraksa umur kula ka Mekah manggih sesengitan modal kitu. Nomor kedua ketika di Sidina Hamzah zarah bareng ieu ge milu jungan jamaah sejen sengit pohara amat beres zarah kula nanya ngaji ngambil sengit di mananya sadi keur zarah jangan teh cagian nu aya mah bau bae bau kula cagian atuh emang watek nya mah mandi sakitu teu mandi sakitu loba ambean anu kaambe ku kula loba nu teu kaambe diajak zarah ku kula ka ditu ka wali di Garut aya angin eta teh bapakna Syekh Abdul Muhi Pamijahan angin sot gede masyaallah dua anjing besan ti Bandung oh barang tek aya hadir berarti geus beres teh zarah turun di gunung nanya mah aja tadi deuleu angin di mana sih tadi di hareup teh sakitu emang aya angin ya Masya Allah mah aja neuleuh henteu angin sakitu gedena muter henteu nya mah teu daek neuleuh mah heran ambean teu ka ambeun nya mah angin teu neuleuh sieun tanya ada Jamilu nya neuleuh angin emang aya angin ngan nya nama tah rada ngabohong saya aya ceknya nyawa nya euas we nama jadi tukang geus ieu jeung isi pasti di sia teu neuleuh bae ribut cenah duaan emang anak buah teh kos kari itu lucu gitu tak aya duk angin sakitu gedena teu kadeuleuh sababaraha kali ziarah ke para wali ke para ulama sok aya papanggihan ulah sok nanya bae henteu bae nya henteu encan kebal daerah ka guru kula di Garut set aya deui angin set muka lawang biasa set tiis tanda kehadiran beres darah nah gade kayaknya mah tadi aya nyendela angin emang aya angin wah cek kula ieu mah hijabna bade jasa meureun karung malulunya teu daek ngarasa nah iya di jero kubur teh ternyata loba babaturan Masya Allah ai perang mameureunanan urang mancan wayah jeung ulah peperangan teh heulanan tetapi anu seimbang jeung perang aya naon ngaji eta ngaluhurkeun agama Allah perang ngaluhurkeun agama Allah dina pada ngaluhurkeun agama Allah nu mantak santri-santri eta mujahid fisabilillah tentara Allah urang neuleuh di pondok pesantren eta keur jadi tentara Allah nya mah henteu ngaharepkeun naon hiji bae hayang bisa ngaji hayang wawuh jeung Allah tentara Allah aya anu tentara Allah mingguan ieu mingguan ka Cilongok ya lamun boga ongkos lamun teu boga mah henteu nya ge sarua bae aju ngajina ge pas di Tangkal Ambon bae kan atuh gadeukeutan tukang uduk jeung kiaina mah teu wawuheun nya mah jeung tukang somai wawuhna jeung tukang uduk oh masalah geus geus ka ditu siang hiji jeung tukang uduk ayo aya nu sabulan sakali gajina tetep tentara Allah bae tentara Allah ibu-ibu ge sok ngaji teh tentara Allah cenah keur nyusuan tentara Allah keur nyusuan cenah jarore atau tentara Allah mah tilok anu kasep tilok anu geulis jarore engke di akhirat geulisna mah kuari mah atuh sabira lah dunia gelis menang 40 tahun atuh jadi kariput tuh kok masih ieu mah karak lahir ge geus keriput cenah mah nah kacaritakeun mah di jero kubur teh engke datanglah malaikat munkar nakir nanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka nah wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka eta nu bakal ditanya geus ulah hese-hese apalkeun ti kuari yang pertanyaan di akhirat man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka wa Muhammadun nabi wa ma kitabuka Al-Qur'an kos TK bae sia teu kudu ditalar ti ayeuna sebab eta mah asal urang ibadah ka Allah salat
Ramadan puasa nisab zakat nisab haji munggah haji urang aya tahajud yang lalaki awewe mah teu kudu tahajud ja awewe mah teu kudu tahajud teu kudu rawatib teu kudu salat duha teu kudu awewe mah lalaki bae awewe mah asal ngaladenan salaki leuwih tibatan salaki geus sakitu geus dina kitab lagi teu kudu geus tahajud los kakak tahajud bae kula mah ngaladenan kakak bae ke kakak tas tahajud kula nongeng atuh leuwih ti tahajud eta bae geus kos kitu awewe mah sal isuk-isuk nawaran ka salaki ka kopi apa susu kula eta geus sakitu bae geus salaki ngeunah ieu mah kakak kuari kakarek nyahona tiki uci kamari ngaji ka tadi mah teu nyaho lamun keur ti buang ora mah aing senang ieu kos kieu boy awak aing datang ka kuru mikiran sia aing kuari mah aing atuh bakal lintuh ye moal kebal deui cak pamajikanna kak bisi kurang laden bisi kawin deui bener tah sia bener ikhlas pokokna kawak kakak kawin deui kay kula balik ka imah bapak kula sia nanaonan nah iyalah aturan ibadah awewe masa kaburuna bae lantaran ngurus anak ge ibadah nyapuan ge ibadah ngumbah piring ge ibadah mang masakeun salaki ge ibadah salaki bisa teger tahajudna lantaran pamajikanana ngaladenanana kakak besi tahajud kurang kopi tah kopi tah kukula deui sadek kurang amis gula tah ieu nah besi endeu hayang kopi susu tah ieu kukula disadiakeun besi kakak hayang cenghar tah kukula disadiakeun masyaallah kan ngeunaheun teh salaki teh tas tahajud ngopi waktu malakal maut datang Assalamualaikum Waalaikumsalam saya kula malakal maut naon hendak nyabut nyawa sambarang segala nyabut nyawa dek belah mana sih nyabut nyawa anak aing ayo dek belah mana ayo melalui sungut aing geus muka lama jeung Allah melalui mata aing geus memandang karena mujizat Allah melalui celi aing geus ngadenge karena kalam Allah melalui suku aing teh akan berangkat menang Allah ka Gunung Tursina leungeun geus pernah dibere ku Gusti Allah Taurat dek udah mana sia nyabut nyawa ka aing hayo sia ku aing hayo ditonjok eta malakal maut ditonjok ku Kanjeng Nabi Musa sambarangan buta malakal maut waduh sekolah kalau ada karek mangi aing jelema kosni jeung buat agak gading deh si jelema aja kacolongan Kanjeng Nabi Musa kacolongan kayak malakal maut bebeja ka Gusti Allah Gusti ulah buta sia teh tidak kunaon Gusti teh buta ku hamba Gusti ngaran Musa kula kacolongan cepet biasa sakjana teh bencana we hebat biasa tambah lain besi tambah lain Cimande tambah sakilat beh pieu kula mal bisa nyabut nyawa kula aja ku Gusti Allah dicagerkeun deui cager alhamdulillah tugas beuneh laksanakeun deui kuari datangan deui Musa aduh kula ditojok deui ulah sia datangan deui tanya kuari mah lain dek cabut nyawa gitu nanya dek hayang maut apa hayang hirup mun hayang hirup dek sabaraha taun lilana bejakeun cak Gusti Allah dek dituturkeun gitu dek diturutkeun ayo bejakeun tah mun kieu mah daek nyebut nyawa mah mung yakin sanggup kalau maut teh sanggup gagah jasa Kanjeng Nabi Musa bahkan kadeuleuhurung lamun keur marah ieu nih. Sirahna kaluhur-hurung. Haran mentak Firaun eleh ge emang kumaha gitu. Saha nu bisa ngalawan Kanjeng Nabi Musa aja kos itu kaayaanana tuh. Bae diciptakeun ku Gusti Allah nabi nu pangbuagah-gagahna Kanjeng Nabi Musa. Ya Allah. Eta batu-batu. Pan eta teh naon karangaranna? Kitu Taurat. 7 meter panjangna batu 7 meter diangkat bae dibantingkeun marahnya na ku marah-marahna peupeus Taurat
nu asli gua gah jasa urang mah mawa batu eta bae kali hiji dong meni berat jasa ya Allah ya Kanjeng Nabi Musa 7 meter kebelah ditu diangkat ke sorang ya Allah ya malakal maut datang deh Assalamualaikum salam mana deui ayo Kula maka dia kuari dek nanya, dek maut apa yang hirup? Hirup, wah maka yang baik dakwah. Gusti Allah ngamanggakeun besi dek hirup mah bertahun. Titah cekel cenah sapi make dampaleungeun tepakeun ka sapi plek tah. Bulu sapi nu katutupan ku telapak tangan hitung sabaraha ribu sabaraha juta nah eta didinya umur maneh sakitu yuk lamun geus beak eta mah pae jadi pae keneh pae jadi bakal pae naon hirup ge cek jaga tuh engke pae ku ari pae mending ku ari je cak balakal mah ku kiamat sih ya asa-asa ada jambut nyawa beneran ya iya bener bedakan ka Gusti Allah mun engke paeh ku ari paeh mending ku ari mun kitu mah engke teu paeh tah terus paeh terus datang ka sorga bae geus mung paeh ai engke bakal paeh mah geus beak ribuan tahun jutaan tahun eta teh dihitung misalnya 1 juta tahun engke na paeh keneh atuh mending ku ari nanaonan laporkeun ka Gusti Allah laporan dari malakal maut Gusti naon jayang kuari bae cenah hayang kuari bae mah tanya tuh hayu ulah ngalawan gitu ulah ngalawan ulah ngalawan sih ya Allah teh jelema gagah-gagah teh pohara malakal maut datang deui ka dieu Waalaikumsalam hayang kuari bae tuh geura masang deker kumaha geura masang deker nangkarak atau hantung ruku sujud lah sakjana sarua bae nangkarak Kanjeng Nabi Musa cabut nyawa langsung mau tiku gagahna Kanjeng Nabi Musa boro-boro setan malakal maut ditojok ku yana lain lalagan tanda kagagahan Kanjeng Nabi Musa lamun keur marah ieu na hurung ka luhur haseup ka deuleu mah ku sarerea ka deuleu eueuh nu wani nu mantap ketika Kanjeng Nabi Harun dicekel rambutna ku leungeun katup janggotna Kanjeng Nabi Harun dicekel make leungeun kenca ditarik di ka Kanjeng Nabi Musa keudikeun ya Nabi Harun teu daya teu upaya cicing Kanjeng Nabi Harun ya jurruhu ilaihi godoban parah Kanjeng Nabi Musa can nyaho ieu teh alasan-alasanan Kanjeng Nabi Harun nyarita qala ibna ummi cek Kanjeng Nabi Harun anak lalaki ibu kaula henteu Musa nya tapi bahasana ya ibna umma maksudna nyebut kalimah ya ibna umma teh eta teh ngaleuleskeun kana hate Kanjeng Nabi Musa berarti kan aing teh dulur saindung sabapa masa sih kudu gelut teu bagus maneh teh jamaneh teh adik kula teh kakak masa kudu marah dijenggut segala rupa komo lamun datang ka dibantingkeun ya ibna umma duh dulur sama sarua pada urang boga emak anjeun teh adik kula yeuh dengekeun heula ulah waka marah dengekeun kumaha coba terangkan innal qauma sanyana kaum Bani Israil teh istadapuni
nganggap lemah ka kaula. Kula dakwah bareng. Itu Musa Samiri di dia kula. Musa Samiri ngajakan ibadah ka pedet, anak sapi kula ngajakan ka Allah terus unggal poe. Berang saberang peting sapeting selama 40 poe tek itu bae. Tetapi na istana puli kaum tengah anggap ka kaula. Harun ulah direnge. Sapira si Harun. Kula teh terus-terusan. Lambat laun benang ku Musa Samiri, benang. Akhirna abah milu ka ditu. Lain teu dakwah. Ngan kula teh dianggap dakwah kaula teh. Tuh beda. Jelema anu geus mukalamah jeung Allah jeung jelema anu can mukalamah kalau beda dakwahna. Kanjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema. Lantaran geus mukalamah jeung Gusti Allah, wauh jeung Gusti Allah. Tapi Kanjeng Nabi Harun macan mukalamah jeung Allah, can diangkat jadi rasul. Teu didenge ku masyarakat. Sebagai gambaran kuari nu mantak teu didarengekeun, teu ditaluturkeun can wauh jeung Allah. Atau dakwah di mimbar teh. Saudara, eta tunjuklah luar biasa. Ayat para jasa di jero nama amplop. Cara si eta. Atuh mal beres dakwah kitu mah tuaun ka Allah atuh. Diondang kuno sugih giat, diondang kuno susah alasan muria. Nek kumaha coba? Dibere amplop nang bodaya boh maca kutub robani na geus sabelah poe. Diondang be kuno susah. Aduh udah geus aya undangan deui cek cenah ka Tiga Raksa. Nek kumaha coba eta? Mal beres anu kos gara itu mah dakwah na teu wauh ka Allah. Moal sok terangkeun Al-Qur'an tapi maksudna di jero hatena dunia datang ka anu ngadengekeun bae ge. Cabut moal. Dituturkan ke masyarakat moal. Boro-boro masyarakat jauh, masyarakat deket moal nuturkan. Ku sebab naon? Can wauh jeung Allah. Cak masyarakat dasar wajeng aing tah mah. Beda saeutik doang. Nya pinter ngomong doang. Moal ditaluturkeun ku masyarakat. Tah contoh Kanjeng Nabi Harun. Keur can wauh jeung Allah sarua ngajak nauhidkeun ka Allah jeung Kanjeng Nabi Musa akur. Bahasana akur jeung Kanjeng Nabi Musa. Bahkan Kanjeng Nabi Harun melalui piawai, leuwih ramah menghadapi masyarakat. Kanjeng Nabi Musa onam, kasar. Tapi Kanjeng Nabi Harun teu didenge ku masyarakat. Istad'afuni kabeh kaum nganggap lemah ka kaula, teu nganggap ka kaula. Bahkan begitu kaum kabeh geus milu ka Musa Samiri wa kadu yaqtulunani. Hampir-hampir nyana da kamu kula. Hampir kula dibunuh. Lain lalagaan perjuangan kaula teh. Tanyakeun coba teh ka kaum-kaum anu masih kena iman hiji dua mah coba bejak tanyakeun. Kanjeng Nabi Musa gode kepala. Mantak cek Kanjeng Nabi Harun fala tusmit bial ada. Aduh Musa ulang ngajadikeun bunga ku sebab kaula ka para musuh. Lamun kadenge urang ribut musuh meureunnan seuri. Lamun kadenge urang teh galungan meureun musuh teh meureun seserian. Ogos kuari negara Islam jeung negara Islam teh ribut atuh kan kafir seserian. Geus puguh Baghdad hancur. Geus puguh Turki hancur, geus puguh Suriah hancur, tambah deui Yaman hancur, kuari Saudi Arabia hampir-hampir. Sakedeung deui perebut jabatan negara Islam keur diacak-acak. Dipilih deui terus Suriah terus-terusan geus sabaraha ribu masyarakat nu paeh geus puguh di Baghdad terus di Yaman terus kuari menuju Saudi Arabia Makkah terus kan kafir seserian Islam jeung Islam ribut seserian. Nah ieu ge fala tusmit bial ada Musa umat ulah ngajadikeun bunga ka musuh ku sebab gara-gara ieu urang masing damai bae. Wala taj'alni ma'al qaumi zalimin ulah ngajadikeun anjeun ka kaula ma'al qaumi zalimin sarta kaum nu zalim kaula dianggap kaula teh ieu babarengan jeung kaum nu zalim ulah nahanan luar biasa andai kata deuk disiksa
menta ka Gusti Allah ulah dihijikeun jeung jelema-jelema itu jak kula mah tetep dakwah teh barang penting terus bae. Kangjeng Nabi Musa ngalengis ka Gusti Allah. Setelah Kangjeng Nabi Musa nyaho karena perjuangan Kangjeng Nabi Harun teh horenganan teu lalawara. Setelah ku Kangjeng Nabi Musa ditaliti horenganan Kangjeng Nabi Harun teh teu lalagaan dakwah teh pohara pisan. Ngan dakwahna teu dianggap ku kaumna bahkan hampir dibunuh Kangjeng Nabi Harun teh tidinya dipeluk Kangjeng Nabi Harun ku Kangjeng Nabi Musa kakak hampura kula hampura tuh batur mah mun di urang silih bacok gara-gara sameter tanah silih bacok di urang teluh geus sing kalayang endog sing ngaliber endog. Ih Kangjeng Nabi Musa mah baraso teh karena Allah encan nyaho kana alasan-alasanana setelah nyaho kana alasanana ditangkep dipeluk ku Kangjeng Nabi Musa kakahampura. Ih ceuk Kangjeng Nabi Harun kula mah teu ieu jak kula berjuang teh lain lalagaan ngan kula mah saking kakuatanana bae tah ti dieu lah barometer dakwah memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan memeh ngawaukeun ka Allah waukeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud lamun urang ngajakan tahajud ka masyarakat urangna tilok tahajud ngajebian masyarakat dulur peuting urang hudang tahajud tahajud dulur ulah teu tahajudnya sanajan 2 rakaat nonggengnya na prut gitu tahajud cek teh